Assalamualaikum Baraya, ngadamel seblak Banyur. Janten ceritana teh aya nu masihan kerupuk liat, lebar ku abi teh didamel seblak Banyur we. Bumbuna mah cikur, bawang bodas, cengek weh, uyah sareng pecin weh. Rendos heula sampai lembut bumbuna. Pokona mah seger Baraya komo tengah dinten mah enak teh. Tos beres direndos bae banjur we ku cai panas anu ngagolak. Golek-golek we sampai merata. Teras banjurkeun we kana kerupukna. Upami kirang caina mah tambihan deui caina. Pokona mah mantep, seger Baraya. Tuh jadi peot kerupukna ge lada ieu teh da. Ari saur abi mah lada duka ari anu resep lada mah ieu teh kirang da. Janten saringkokeun dibagi 3 tuh. Bagi-bagi 3 tuh. Salit ewang sareng mulang kalih sareng caroge. Caroge mah disanguan ngarah wareg enak disanguan ge Baraya. Pokona mah seger. Terima kasih.